aing kersel amatnya. Si isuk aing maraban embe bae. Nelpon selen kitu aingnya. Daekeun teu ku aing mau diajak ulin ku aing ka taman. Saha ini nelpon? Jadi masih Randy. Loh, di mana Neng Ellen? Naon? Aing keur di imah ya keur ngajedong. Urang ulin yuk ka taman yuk. Aing kersel aing ti isuk aing marban embe bae. Aing ulin aing refreshing jeung dia yeuh. Heeh, aing nangguan di taman. Oh, kaeng ka dieu nyampur. Kaeng ngabeakeun juku teh na karung yeuh. Aing mah geus ngarit yeuh geus menang 3 karung. Tinggal maraban doang yeuh. Kepala amat itu seta. Yang tadi nangguan kesel yo. Ngolol-ngolol seta huluna ka mana kitunya. Heh, dia mau keur naon dirinya. Puara dia kana kabogo ge, make cot nyebut mau kan aing. Coba gerak ka dia yo. Aing tadi nangguan dia sampai akaran jupur aing. Assalamualaikum. Salam. Enggak si radio. Kapan dia nek ti heula Cina? Dia mah dong teh hobi Kang Be aing mah. Nya. Aing kade mentah hamperulan kamari teh nya. Ku yang dia diajak ngangon embe. Dia aing izin dia kana babaturan anjing kana mantan aing tah. Atuh nu kumaha dia jata mah pagawean aing sehari-hari. Ja urang eta jalan-jalan ge urang shopping sagalana naon. Ja meunang nam tina ngurus ngangon embe aing. Urang sok jalan-jalan ge tilok, ja ulin lagi di kebon bari kebon. Geus kuari Neng Helen nek jalan-jalan ka mana jeung si Randy yo. Dia boga duit henteu. Boga aing duit yo. Mana coba yo, cuman cukup urang jeung meuli naon bae yo. Yo. Ya Allah, duit 5.000 sakieu menang naon Randy? Menang gulali eta. Paling gulali ge sapotong ya. Geus aya urang jalan-jalan tak kukulintingan bae urang taman ya ayo sugan manggih padagang gulali. Urang beulikeun duit 5.000. Oke? Nya geus ge ayo. Berangkat. Gara-gara kamari aing nyewa Daria. Kuari aing boga perasaan ka Daria duaan. Aing bingung deuk milih saha. Tapi inti nama aing hayang boga ngabogaan Daria. Sadua-duana aing jadi kabogo aing. Daria tenang bae bobogohan jeung aing mah. Bapak aing mah dia terpadang di kampung nage. Eta tanah nu dipipiri mah aing teh 5 hektar. Eta boga aing, boga bapak aing eta kabeh. Laju dari aku mah ieu, boga teh kana aing sakieu aing pangkayana sajaga Cikupa. Hah, darek oga dari kana aing. Piraku bae dia hendak kabogohan dua-duana, jeboh amat dia. Atuh aing mah jeung dia mah boga kabogoh dua ge moal kuduna kalaparan jeung aing mah. Beuh, jadi hayang naon kuan diturutkeun pokona mah. Gede goak dia mau. Geus ge Daria, jadi kabogoh aing. Bakal kuan dibuktikan bahwa aing teh teu goak ka Daria. Panggil aing mah dia mah. Oh romantisan amat jeung aing. Ngagendeng-gendeng longon coba yo. Hih, dia dong anak nyebrang bae aing mah. Santeuna teh aing izin dia mah. Komo aing anu diizin dia. Saya ge. Mau. Aing bilang rampetan. Woi, deng-dengen, kamarana Daria. Aya naon dia jalatong nggerok naik. Sirik teh naon dia? Aing jalan jeung Dede Helen. Sirik kumaha dia? Deul aing mah kabogona dua, kiri kanan aya. Dia mah kanan doang eta ayana. Ye, dia mau pajar ke nama dia aku tak gitu aing dipanas. Moal, hello. Bajar ke nama aing kuakin dek manasan dia burung. Ye. Teu teuin aing manasan dia. Agi aing mah mantan mah sampah dan si Randy pemulungna. Jadi agak sarua bae sampah. Kan dia mau. Geus gerak kadar itu dia mabur. Ngalangan paman jangan bae.
Dia nih kalau mau aing ka dia. Sepi di tempat. Daripada di ditu rame, isin aing mah ka jelema mantam dia dah kagandeng aing jeung di ditu. Jangan gandeng ge ogah manehna makan aing. Dia izinkan, mangkana dia orang ngomong embe bae. Gawe ka ditu ka kota. Lain kitu ogah yang gawe ka kota. Bisi dia anu nyongcong aing mah. Tina aing teu gawe bege lah. Geus loba nu ngicepan bae ka dia. Komo ting digawe ka kota. Pada nyongcongan meureun dia. Enggak lah aing balik lah bareungit di dia mah. Dia nonton ngajak aing ka dia. Mesti dibayar ke mancing ninggalan. Ogah aing balik. Atuh aing sorangan bae ti dieu, cakum. Aing di kamari saya mabok bae aing mah pusing aing mah. Kakareke hade keur isuk jeung semabok di bekan aing. Lancung aing mah huluyo. Bener neng halan ieu mah kudu gawe ka kota yeuh. Sukses kapan yang balik ngawin si eta. Aya. Waduh, beteng aing pun geus kekerbekan. Lapar aing hayang dahar. Aing balik heula nya. Ih, saya tanpa gawean dah baik. Yedah. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa tekan tombol Subscribe. Cuan poho loncengna pencet. Yeah.